Sanjaya Garang asli na soba Gelar Raja Warak Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Tembeang Sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, pemirsa channel Tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda anu diasuh ku aki. Aduh, alhamdulillah pemirsa, wengi ieu aki tiasa ngadongeng deui nya. Saparantosna sababaraha dinten katarajang kasakit naonnya da nyeri ti koro teh. Teu aya suanten deui. Teu aya sorana ngaleungit. Naon saurna mah radang tenggorokan pangintennya. Alhamdulillah berkat pidungati sadayana aki tiasa pulih deui sanaos acan 100% nya tapi da tos aratul garetek hoyong ngadongeng hoyong nepangan pamirsa nya. Ku kituna alhamdulillah urang ngeureuyeuh deui atunya urang pedar deui dongengna nyaeta lakona Sanjaya Galunggung dina jejer carios Ratu Candana Sutra. Ayeuna nincak bagian anu katilu. Mugi-mugi pamirsa oge di mana bae ayana aya dina kawilujengannya sehat lahir sinareng batina jembar manahna gampil rezekina sarta tebih tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Sarajan aki medar dongeng mangga kang anu nembean mancon nembean ngadangukeun ulah asa-asa di subscribe, di toel tombol loncengna oge di like, di komen nya pemirsa. Nu like absen atuh nyerat we dina komenan atau napi pairan. Urang geureuyeuh deui dongengna urang amparkeun deui samak kabujutanana para samakna sor bajigur sareng awugna mangga. Kaparayun sadayana prung eta jalma melentingkeun badana jorelat kalayang clek. Manehna nangtung ajeg 7 lengkah di hareupeun Sanjaya tuluy ngatur napasna. Sanjaya ngahaja teu gancang ngarajang sabab manehna ge keur ngalirkeun hawa murni kana tonggongna anu karasanya nyautan sarta panas akibatina panarajangna eta jalma. Sakadapan mah duanana ge ukur silih teuteub ngadu pangabaran. Saha manehna sabenerna pikir Sanjaya. Sabab lawan anu sanghareupanana ayeuna teh geuningan buni kabungkus ku papakean anu sing sarua hideung. Sukuna dibungkus ku tarumpah kulit warna hideung anu ditulat tali ku tali hideung nu meulit tepi kana bitisna. Calana panjangna anu hideung oge milu kabeulit rapih ku tali tarumpahna. Dina cangkengna meulit beubeur warna hideung bajuna teh mangrupa tangan panjang dina kain hideung. Dua leungeunna dibungkus ku sarung tangan tina kulit hideung anu kanal. Kitu oge sirahna buni dibungkus ku lawon hideung ukur panonna anu katembong eta jalma teu nembongkeun beungeutna saeutik ge.
Dagogana mah pamirsa kawas ninja melnya ti negeri Jepun. Hiji pedang samurai ngadaplok dina tonggongna, gagang jeung sarangkana sarua warnana hideung. Dina jarak 7 lengkah Sanjaya teu bisa mastikeun lawanna eta awewe atawa lalaki. Tapi nilik tina kagesitan sarta bobot tenggelanana, sementara eta mah Sanjaya ngaduga lamun lawanna eta saurang lalaki anu awakna keker. Saha anjeun sabenerna baraya? Tanya Sanjaya. Setik ge Sanjaya teu nemongkeun rasa mumusuhan ka eta jalma. Jalma nu make papakean sing sarua hideung teh teu ngawalon. Manehna kalahkah ngagentakeun sukuna blesat bae awakna ngablesat ka luhur clek. Manehna eunreup dina hiji dahan tangkal ceurelat jeleng kalayang clek tuluy pindah ka tangkal anu sejena. Satuluyna mah si baju hideung teh ngalayang turun ka urut tempat Sanjaya ngahadang manehna tadi. Leungeunna ngusiwal kana satukangan beubeurna saterusna eta jalma katempo ngabandingkeun hiji barang kana taneuh. Wudus pledug. Haseup kandal ngadadak mulek ngabungkus awakna si baju hideung. Sanjaya gancang ngolebat maju pikeun narajang si baju hideung tapi sawaktu haseup ngipisan. Sanjaya teh teu nempo bayanganna naon. Sanjaya ngeureunkeun gerakanana, haseup peurai katiup angin. Nyatana si baju hideung teh geus eueuh di tempat nangtungna bieu. Ngaleungit, Sanjaya bingung. Tuluy panonna ngulincar nitenan kayaan di sabeunana. Tapi nyatana jalma nu make papakean sing sarua hideung teh bener-bener geus eueuh ti eta tempat. Jelas ka mana atuh nya? Manehna teh bener-bener ngaleungit geuning kawas ditu deui ku bumi bae. Gereneng Sanjaya nyekeutkeun pangrunguna, elmu lacak jajantung dipetakeun. Tapi nu kadenge ukur sora jajantung dirina sorangan jeung Kinanti. Sanjaya gancang sadar lamun dirina teh kudu nulungan atawa ngubaran Kinanti. Anu tadi diubarana can anggeus. Sanjaya atuh gancang gura-giru ngadegetan ka Kinanti, tapi harita Kinanti teh geuningan geus pulih tina tatuna. Manehna nguniang hudang, tuluy neuteup ka Sanjaya ku teutepan anu asa-asa dibarung ku rasa heran. Sanjaya surti gancang manehna miheulaan cumarita. Kinanti, pasti anjeun heran kunaon kuring make papakean kawas kieu. Kieu caritana mah. Barabat bae Sanjaya nyaritakeun kunaon sababna tepi ka manehna make papakean kabaya jeung samping lereng. Tah kitu. Ieu kabaya jeung samping teh milikna mayit anu palit di walungan. Teuing mayitna saha? Kuring ge teu wawuh. Barina da teu boga kasempetan pikeun kenalan heula. Cek Sanjaya mungkas caritana. Kinanti seuri leutik tuluy tumanya bari panonna teureun-eureun merhatikeun ka Sanjaya. Ulak-balik ti luhur tepi ka handap, ti handap naik deui ka luhur. Jadi saha nu maok papakean anjeun sawaktu anjeun sare teh? Sanjaya ngangkat tak-takna. Kuring ge teu apal. Lamun kuring apal pasti bakal diudag, diberik, pikeun dipaksa mulangkeun papakean kuring. Keheula, cek Kinanti sewaktu Sanjaya rek nyarita deui. Bieu cek anjeun teh eta papakean teh milikna mayit awewe. Bener, kunaon kitu? Walon Sanjaya bari jengkerung. Nah, mayitna teh saurang awewe nu awakna rada gendut, sarta beungeutna katempo polos. Tanya Kinanti deui. Bener, emangna anjeun wawuh ka eta awewe? Kinanti unggut-unggutan. Asana eta awewe teh palayana Ki Lurah Gontang di desa Rejamukti. Kebenaran pisan tadi isu kuring ngaliwat ka eta desa. Eta desa teh keur kamusibahan. Peutingna Ki Lurah Gontang sarta sakabeh kulawargana.
tiwas ditandasa ku saurang jalma anu tepi kiwari ge teu dikanyahokeun saha-saha anu ngalakukeunana. Tapi aya saurang warga anu ningali kolebatanana jalma make papakean sing sarua hideung. Lumpat kaluar ti pawona imahna ki Lurah Gontang. Eta jalma lumpat bari manggul saurang awewe. Sageusna dipariksa, ukur layonna palayana ki Lurah Gontang anu henteu kapanggih. Bisa bae eta layon teh dipikeun ku eta jalma kawalungan kusabab alasan anu tangtu. Jalma make papakean hideung. Hartina jalma nu tarungjeng kuring tadi. Nah anjeun tadi tarungjeng jalma nu make papakean sing sarua hideung. Sirahna teh dibungkus ku lawan hideung. Nu katempo ukur panonna sigana eta jalma anu narajang anjeun tepi kalabuh ti luhur tanggul. Kinandi ngahulang sagedeung bari tarangna katempo kerung. Panonna neuteup kana jujukutan. Teu lila kadenge manehna ngagerendeng laun. Lamun kitu, si malaikat peuting oge anu geus nandasa keluargana ki Lurah Gontang sarta narajang ka kuring. Malaikat peuting? Saha malaikat peuting teh? Sanjaya mimiti ka hudang rasa kapanasaranana manehna ngalengkah ngadeuketan ka Kinanti. Sanjaya jeung Kinanti jadi pahareup-hareup dina jarak kurang di Salengkah. Duanana bisa ngarasakeun tiupan napasna sewang-sewangan. Panonna padu teuteup tapi saeutik ge eueuh geter-geter gairah di antara maranehna. Nu aya dina pipikiran Kinanti jeung Sanjaya harita ukur jalma nu make papakean sing sarua hideung. Malaikat peuting teh jalma anu nandasa eyangkeun di dewa. Cek Kinanti bari panonna masih neuteup ka Sanjaya. Naon? Sanjaya ngagebeg gereuwas. Eyangkeun di dewa maot. Maksud anjeun eyangkeun di dewa anu boga murid nu ngaranna Ranggapura teh? Nya, kuring teh sabenerna mah karak ge mulang tina acara pamulasaraanana layon eyangkeun di dewa. Nya kuring teh minangka wawakil ti Lengko Birawa. Sanjaya ngahulang paromana ngariuk alum. Manehna wanoh pisan jeung eyangkeun di dewa. Anu harita kenal dina lakon fitnah Ayunda teh. Samemeh eyangkeun di dewa maot. Anjeunna teh sempat papanggih heula jeung dulur sapagurona nyaeta Ki Buyut Gerang. Hanjakal Ki Buyut Gerang henteu kaburu ngubaranana. Tapi Ki Buyut Gerang teh sempat ngadenge amanat panungtung ti eyangkeun di dewa. Sangkan Ki Buyut Gerang cenah kudu ngajaga dirina tina ancaman mautna malaikat peuting. Hartina nu nandasa eyangkeun di dewa teh malaikat peuting. Eunaha Ki Buyut Gerang apal saha sabenerna si malaikat peuting eta. Kuring teu loba tetanya. Sebab anjeunna keur kapapatenan. Tapi Ki Buyut Gerang sempat nyarita ka muridna nyaeta Galentor Bayangan. Yen malaikat peuting pasti jalma nu elmuna luhur. Lamun kitu, kuring kudu nepungan Ki Buyut Gerang pikeun nanyakeun saha sabenerna si malaikat peuting eta. Pamirsa sadayana, ulah hilap. Ieu dongeng dialpukan ku afiliasi di Shopee. Kanca wargi anu palai balanja naon bae tiasa ngalangkungan produk-produk anu dipajang dina selatan produk di pojok handap kenca ieu video. Atanapi ngalangkungan link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Saparantosna lebet ka aplikasi Shopee mah pamirsa tiasa bebasnya. Bade ngagaleuh naon bae oge mangga. Saka hoyong saperyogina wargi sadaya. Balanja ngalangkungan dongeng aki nya sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa.
Ulah hilap anu palai nyawer tiasa kana selatan terima kasih gambar eceng dihandap ieu video atau nampi langsung we kana akun GoPay, ShopeePay atau napi Dana di 0852 10 982 379. Hatur nuhun. Urang lajengkeun dongengna prung. Kuring teh sempet cacarita jeung sobat kolot anjeun anu ngaku loma pisan jeung anjeun. Saha eta jalma teh? Ki Jama alias Ki Sanupati. Nya bener, kuring akrab pisan jeung sobat kolot eta mah. Tuluy, kumaha cenah ceuk Ki Jama? Malaikat peuting baheula memang pernah muncul sareng ngagegerkeun dunya pasilatan. Manehna teh saurang satria ti pagunungan Sojiyama, tukang ngabela bebeneran serta nulungan rahayat anu lemah. Manehna lamun muncul pasti make papakean sing sarua hideung anu ukur nembongkeun sapasang panona. Tapi eta mah heubeul carita baheula anu geus kaliwat puluhan tahun lilana. Malaikat peuting teh cenah mah geus tiwas sawaktu tarung di tengah samudra ngalawan musuhna. Lamun kiwari muncul jalma nu ngaku-ngaku malaikat peuting, bisa dipastikeun manehna teh malaikat peuting anu palsu. Pagunungan Sojiyama. Geundeng Sanjaya kawas anu keur nginget-nginget. Asana aya tokoh anu leuwih apal ngeunaan pagunungan Sojiyama. Sabab anjeunna memang guguru ti pagunungan Sojiyama. Pastina anjeunna leuwih apal ngeunaan malaikat peuting. Dina ingatan Sanjaya ngalangkang hiji rupa seorang aki-aki anu remen pisan batuk. Goh goy, tokoh kolot eta boga kasaktian anu aheng. Sora batukna bisa beda-beda, tiap lagam batukna bisa ngahadirkeun kakuatan anu bisa ngelumpuhkeun lawana. Tokoh kolot nu pernah guguru di pagunungan Sojiyama eta tayalian ki batuk ngalagam. Kaasup salah seorang tokoh kahot golongan bodas, salah seorang sobatna eyang sora tanpa rupa, guruna Sanjaya Galunggung. Kinanti kadenge deui nyarita. Samemehna pungan Ki Buyut Gerang, leuwih hade anjeun nyaran heula papakean anu pantes. Ulah mamake bae papakean awewe, bisa-bisa loba jalma menyangka anjeun teu waras kawasangkaan kuring dieu. Sanjaya nyengir, bajeng seuri maur kitu nate kabayang deui rupa gelisna payung sarimbit. Wanoja eta kudu kapanggih, pasti manehna anu geus naranjangan aing sangeunahna. Sarta nyumputkeun papakean aing. Geundeng Sanjaya kawas nu nyarita ka dirina sorangan. Wanoja mana? Anjeun geus sosonoan jeung saurang sengseong kitu. Hus, ulah sambarangan nyarita. Payung sarimbit lain sengseong atau ublag, kuring teu sosonoan deui jeung manehna. Sanjaya tuluy nyaritakeun ngeunaan payung sarimbit anu nodongkeun pedang ka dirina sawaktu hudang saretea. Lamun kitu manehna pasti aya di leuweung Lancakotek, Ceuk nanti sangkan kuring oge kitu, ceuk Sanjaya bari ungeuk. gancang atuh udah ka ditu samemeh manehna init jauh. Sarta engke hese pikeun dipanggihanana. Nya, kuring memang kudu ka leuweung Lancakotek pikeun manggihan manehna, tapi nah anjeun moal milu kitu. Hanjakal, kuring teh keur diutus ku Kanjeng Ratu pikeun ngawakilan Lengko Birawa ngahadiran pamakamanana eyangkeun di dewa. Lamun kuring lila teuing ninggalkeun Lengko Birawa pasti Kanjeng Ratu teh ngarasa salempang. Sanjaya narik napas panjang tuluy kadalisan. Nya tuh ari anjeun moal milu mah. Tepikeun bae nya salam kuring ka Ratu Jiwandani. Tapi kade ulah nyaritakeun ngeunaan kuring nu make papakean kawas kieu nya. Omatnya ulah geruh. Kinanti seuri leutik nahan kagugu hatena. Sanajan ngarasa kagugu tapi hatena oge ngarasa karunya ka Jawara Kasyap anu kapaksa make papakean kawas awewe.
Sageusna amitan mah Sanjaya teh langsung bae ngablesat init ninggalkeun Kinanti anu nganteur ku paneteupna. Sanjaya ngagunakeun gerak silumana dina lumampah nuju ka leuweung Rancakotek. Sapanjang jalan pipikiranna terus-terusan mikiran lawan nu make papakean hideung teh. Nah eta jalma teh bener-bener si malaikat peuting. Naon alasana narajang eyangkeun di dewa tepi ka tokoh kolot eta masing pati. Sahanteuna jalma nu ngaku malaikat peuting eta mibana ilmu leuwih luhur teh eyangkeun di dewa. Kinanti tangtuna lain lawan anu sabanding jeung manehna. Pantes bae Kinanti tadi meh bae tiwas kulantaran jurus anu digunakeun ku si malaikat peuting eta jurus anu bahaya. Anu hese pikeun disingkahan atawa ditakis ku jalma kawas Kinanti. Aduh sialna dina kaayaan yang harapan masalah kawas kieu. Aing kudu kaleungitan papakean aing deh. Aing bisa elat nyanyahokeun saha sabenerna si malaikat peuting eta. Gerentas Sanjaya dina jero hatena. Sabenerna saha atuh anu geus maling papakean aing teh? Nah bener kitu si Payung Sarimit anu ngalakukeunana. Ku cara kumaha manehna bisa ngalaanan papakean aing bari jeung aing teu lilir saeutik ge. Lamun bener Payung Sarimit anu ngalakukeunana hartina meureun manehna teh kaasup jalma nu luhur elmuna. Aya masalah naon nya sabenerna manehna neneangan nini kelong tapi ka ngancam nyawa aing ku pedangna. Nah manehna teh mumusuhan kitu jeung nini kelong. Lamun bae Sanjaya ngadadak neureunkeun lumpatna sabab teu jauh ti hareupeunana. Manehna nempo aya anu keur tarung ngagunakeun pakarang pedang. Nunyeun Sanjaya leuwas, Sanjaya harita nempo jalma nu make papakean hideung teh anu disebut malaikat peuting keur ngaheumbatkeun pedang samuraina ka arah saurang wanoja. Lawana si malaikat peuting teh saurang wanoja umuran 23 taun, papakeanana jubah hejo eueuh leungeunnan anu ngarangkep papakean koneng ipisna. Bukna diponi tapi tukangna diantep ka rumbahe sawatas tongong. Sanjaya wawuh jeung wanoja nu jadi perwira pulau Sangon eta. Manehna teh tayalian Dewi Cintani muridna Pandita Kembang Ayu. Dewi Cintani heubeul mah wujudna teh satengah manusia satengah sato kulantaran kutukana selir dewani. Tangtosna pamiarsa anu ngabandungan ras serial silat Sanjaya nya tangtosna masih emut tetapi apal ka selir dewani. Teu apal mangga tiasa dikorehan di Bandungan dina dongeng nu judulna Lumaku Purwa. Tos tamat di Padardikan Naga Tepas Sunda kantun dikorehan bae dina playlist atau napi dina videonya. Perwira Pulau Sangon eta katempo buringas dan yang harupan lawana. Sanggeus jingkahan sabetan samurai malaikat peuting, Dewi Cintani gancang males narajang manehna metakeun jurus galombang pedang sagara. Pedangna muih hasilkeun galombang angin anu barengan sorangan guru tarik. Hiat! Wung 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 syak! Butut but! Pedang olebat kilat ngirimkeun 3 sabetan gancang ke arah tak-tak dada jeung cangkengna si malaikat peuting.
Tapi nu ditarajangna katempo tenang-tenang bae. Samurai dicekel kedua leungeunna tuluy ngolebat gancang hiuk wut trang buricak kamangseuna buburicakan dibarengan ku haseup ipis gajeng. Malaikat peuting ngagajeng luhur ngaliwatan sirahna Dewi Cintani. Sawaktu aya di satukangeun Dewi Cintani, samurai ngolebat garah-kana tonggongna perwira pulau Sangon eta. Tapi na Dewi Cintani masih cileureuh. Pedangna dicekel kedua leungeun bari diangkat ka tukang hiuk blendrang buricak kembang seuneu ngaburicak deui. Dewi Cintani gancang malikeun badana bari tepak deku. Pedangna ngababad ka handap dina gerakannya car jukut riut seseukeut pedang ngolebat gancang ngarah kana bincurang lawan. Embung lamun sukuna rampal dihakan pedang musuh, malaikat peuting gancang salto ti plakat tukang hiuk plak hiuk pos sabatan pedang Dewi Cintani teh pos ukur ngahanca angin. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum datang ngolebat ka eta tempat kolebat jorelat jeleng celek. Saurang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum geus hadir di tengah-tengah kalangan. Leungeun kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur cirahna. Hep ulah maka dituluykeun gelutna ieu. Da waktosna ge kabujang seep ieu teh. Ieu pamiarsa sadayana anu sarono ka ibi sono pastinya sono pisan pasti nama boh ka ibina boh ka awugna pang namanya ka kukurawuna oge ka mana ka bogoh bagus ieu bagus ti jati hanapana ieu borong ieu ibi calan deui ieu nyanak awug anu hanet keneh amis laos kaleuit matak dedeyeun geura awug ibi mah tah ieu kukurawuna alias urap jagona sok mangga dipareser ieu di barorong dah ieu teh raos gurih nikmat matak wareg deh. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisa ruwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lakon Sanja Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra bagian anu katilu cag urang teuneun heula di handeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda heula di anjuang siang geusan aleun wang sampeureun ge di bagian anu salajengna hatur nuhun kana sadaya perhatosanna oge hatur nuhun pisan nya pangrojong doana ti para mancower sadayana anu parantos ngadoakeun kangge damangna aki nya hatur nuhun pisan. Alhamdulillah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala pamirsa. Akina tiasa ngadongeng deui nya wengi ieu. Mugi sadayana oge para mancower di mana bae ayana aya dina panangtayungan Allah taala nya dipaparinan kesehatan lahir sareng batina jembar manahna gampil rezekina sarta tebih tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Salam baktos ka sadayana di mana bae ayana pamirsa anu teu ka absen nya da ieu mah kume heula nya moal wakang absen. Kum ka sadayana pamirsa anu parantos satya ngantosan satya ngarojo ngadoakeun oge tetep manco di channel Tepas Sunda nya hatur nuhun pisan. Panginten wengi ieu urang cekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa hatur nuhun sakali deui atuh. Urang lajengkeun we nya kana dongeng siwel di channel Mancomania pamirsa sakedap deui nya urang keureueuh siwelna. Akina amit wungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.